Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun sakur kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugia aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina wangkid ieu simkuring sijam midangkeun hiji jejer carita anu judulna Ratu Jin Toloheor karya Kang Rompis II. Kumaha saterasna ieu lalakon Ratu Jin Toloheor sareng Nyimimi ulah ka mana-mana tetep di channel Kisah Tanah Sunda. Namung sata acana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu salajengna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun debu nuhun laksa ketika bingahan mugia sing tiasa janten rencang hiburan palawargi sadayana dina satiap aktivitas anu nuju masakna, nu nuju di perjalananana nya, nu di kiosna, di padamelanana bari ngajahitnya seueur ningal tempat konveksi bari ngajahit bari ngopingkeun dongeng cenah. Ulah hilap oge di like di komen supados aya interaksi di antawis urang sadayana sareng di share dibagikeun nya atuh mugia wasilah palawargi sadayana nu share ieu dongeng Sunda khususna di zaman kiwari tiasa nanjeur deui amin. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon Ratu Jin Toloheor mangga kaparoyun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Pribumi enggal mapag kanu anyar sumping. Raden Dinata sareng garwana Nden Kokom ngaraandeg ditepas ngantos nu lalungsur tina lebet kareta kuda. Haturan Kang Danu, saur Raden Dinata ngarangkul ka Juragan Danu. Hehehe, aturan oge Rainata. Lawas dilawas urang tepat tepungnya. Walar Juragan Danu bari gumujeng. Apel pisan Kang, teu lawuk berkah ayeuna. Jonghok deui ieu teh. Aturan Kang Danu, saur Nden Kokom bari teras munjungan ka Juragan Danu. Aturan Rai Kokom, walar Juragan Danu katawis rengkuh. Satu tas harerea marunjungan Juragan Danu sareng Den Idah lalebet ka bumi nuturkeun pribumi. Juragan Dinata sareng garwana Den Kokom tos nikahkeun putrana opat dinten kapengker kanggo ngebrehkeun ka bingah manahna. Raden Dinata nanggap hiburan ronggeng mapag balebat. Ari paranayaga jeung ronggeng ararasup ka hiji rohangan nu ngahaja disadiakeun pikeun maranehna. Jang Sugih jeung Jang Ahmad narae ka panggung rek ningalian kayaan didinya. Ratu Arum dibawa ka hiji kamar ku salah saurang rencang Juragan Dinata. Teu lila di antarana Ratu Arum dianteran cai jeung lalawuhna puguh bae Ratu Arum teu sirikna kokomoan ngadekul ngahanca kadaharan. Juragan Danu sareng garwana Nden Idah nuju caralik ngalingkung di sarengan ku pribumi. Nah ka mana si pangalmuih teh teu dibawa ka dieu Kang? Saur Raden Dinata tumaros ka Juragan Danu. Kaleresan dipiwarang reureuh margi bilih capeun. Bintonan ukur kaselangan sadinten kalintang ripuhna manawi. Heukeun engke oge bakal ninggal ku anjeun sawaktos pintonan. Walar Juragan Danu masihan alesan ka Raden Dinata. Saleresna mah Juragan Danu alimeun namihan kariweuh margi tos kajudi bakal janten riributan saumpamina aya Nyimimi di dinya. Geus tangtu bakal karasa ripuhna Kang. Asa kaudag-udag gunung ulem ieu teh.
sabab sarerea kacida panasaran kasih panggalmui. Leres pisan Rainata, seueur tuh nu ngaraos panasaran kasih panggalmui. Ieu teh Kang, abdi meunang kareuwas sawaktos bade ka dieu teh. Saur Juragan Danu ngawartoskeun hiji perkawis nu matak janten ginggiapeun. Keke, nah kumaha kitu Kang? Katawis Raden Dinata ngemuka panasaran. Ieu lalakonna mah barabat bae Juragan Danu nyarioskeun kajadian sawaktos aya di satengahing perjalanan nyaeta samangsa nyorang leuweung Naratas dipegatan ku sabubuhan Maung Lodaya. Sadayana diguar ku Juragan Danu taya nu kalangkung. Tah kitu Rainata, mata kukurayeun kanggo nu nyaraksian mah. Juragan Danu mungkas lalakonna. Sajongjonan mah Raden Dinata ukur ngahuleng margi asa nembean nguping di leuweung Naratas aya sabubuhan Maung Lodaya. Be, asa ku aheng pisan kajadian teh. Da sakanya hukula mah tiba lagi can pernah kabejakeun aya maung lebah leuweung Naratas mah. Rarai Raden Dinata katawis bingung ngaraos helo ku eta kajantenan. Dalah Kang oge nembean ngalaman di pegatan ku sabubuhan maung mah ngan anehna eta sakadang maung teu ngaganggu ukur megatan we hungkul. Ras teu kungsi lami sabubuhan Maung Lodaya pating garajeleng ka leuweung. Gitu saur Juragan Danu ngebrehkeun deui kajantenan di leuweung Naratas. Nyaan kacida helokna ku ieu kajadian, tapi bisa oge ieu kajadian teh ku alatan maung kalengitan boroanana antuk nama kalangsu ka leuweung Naratas. Tapi berkah kuda katureng reng-rengan nu sejena teh nu diganggu. Saur Raden Dinata ngira-ngira nu janten sabab sabubuhan Maung Lodaya aya di leuweung Naratas. Biasa janten kitu Rainata, tapi mugia bae pas mulang mah ulah aya kajantenana naon deui. Mugia bae Kang, cing rahmat salamet we taya halangan harungan. Sok atuh Kang, ajek kita bari nyamil kadinya. Raden Dinata mayunan nyolongkrong nyandak cangkir kopina. Ditampi Rainata, walar Juragan Danu teras bae nyandak cangkir kopina, pon kitu deui inden ida ngarongkong nyandak katuangan. Kumaha perkawis kanggo keamanan nah tos disiapkeun para punggawa Rai? Saur Juragan Danu naroskeun perkawis keamanan ka Raden Dinata. Juragan Danu ngemuka hariwang pilih kajantenan deui sapertos di wewengkon sejen nu narongton teu katadah nu antuk namah baru ringas pintonan oge janten teu nuluy. Kula geus nyiapkeun sabubuhan para punggawa aya kana 40na oge ditambahan ku urang lemur aya kana 100na. Jadi kula teu miharep aya kajadian kawas di wewengkon sejenna ieu teh. Piraku we ari loba nu ngajaga mah nu lalajo wanieun-nyieun talajak teu bener. Walon Raden Dinata anjeunna tos nyayagakeun ratusan jalmi kanggo ngajaraga samang sapintonan. Oh nuhun pisan Rai, akang kalintang bingahna. Sanesna naon ieu teh ngarah pintonan cacap dugi karengse oge nu narongton tiasa katadah kudu ngajaraga samangsa aya kariweuhan. Kitu saur Juragan Danu masihan wewengan ka Raden Dinata. Kitu pisan Kang. Kula geus tatan-tatan ti anggalna. Walar Juragan Dinata masihan kacindekan ka Juragan Danu. Saterasna mah aluprek bae ngawarangkong. Wanci geus sariak layung, nu lalajo geus minuhan tempat panglalajoan, komo nu deukeut ka panggung mah geus heurin usik. Nu daragang ngajalajar minuhan sisi jalan diliwatan nu rek lalajo. Sok sanajan waktu pintonan lila kene, tapi jalma-jalma nu rek nyakseni kana pintonan siga taya reureuhna. Terus bae dararatang ti unggal wewengkon nu deukeut ka Kademangan Cigangsa. Lebah sisi panggung aya jalma make duduk kuy sama. Eta jalma kawas ngawurkeun tipung ka luhur panggung,
Taya hiji ge jalma nu nangeunankeun kana ketak eta jalma, sumawona nunda curiga mah lantaran kayaan teh kacida ramena. Ari eta jalma taya lian ditahan kirahian pikeun nunda bakal di luhur panggung. Sakumaha omongan aki belang nyimimi bakal dicokot ku siluman. Dina wanci harieum beungeut, para nayaga jeung sinen geus araya di luhur panggung. Nu lalajo geus mimiti nyered ka hareup, silih sered silih suru ngan untung kaburu aya para punggawa nu kadarinya, nu lalajo langsung eureun silih seredna. Panata acara geus naek ka luhur panggung, dina biantarana teu loba cacaritana naon, ukur menta kudu tartib ka nu lalajo, sangkan hiburan cacap nepi ka rengse. Sarta taya kajadian naon anu matak nyilakakeun pikeun balarea. Cacap panata acara biantarana nu lalajo sarurak pating saruit. On kitu deui Jang Sugi salaku pupuh lingkung seni ronggeng mapag balebat, umajak ka sakumna nu lalajo sangkan tartib ulah nyieun kariweuhan. Rengse Jang Sugih cumaritana, sora pamiri geus kadenge disambut ku haleuangna sora sinden. Ger nu lalajo sarurak pating sarui. Nyi Entat jeung Nyi Dedah katut nok cicin geus araya di luhur panggung. Tilu ronggeng pating rengkenek ngararibing ngagariplek nuturkeun sora pamiri. Gerakan anak kawilang hade pisan, sasat mineng dilatih katamah sering minton deui. Atuh ger nu lalajo mangkin eak-eakan ngarasa kataji ku para ronggeng. Para tatamu aya kana 10 marengan ngibing para ronggeng. Duit panyawer teu sirikna pabaliut aya dina leungeun para tatamu nu ngengklak bangun saruka bunga. Aya kana 2 laguna. Para ronggeng marengan tatamu ngibing. Samangsa lagu anu katilu nu marengan ngibing tinu lalajo ngan diwates ukur opat urang. Ngajaga bisi aya hal anu teu dipiharep. Tuh, geus kararetek teh kahayang ngibing. Aduh, hanya akal teh kapleg duit. Salah saurang lalaki nu lalajo kumandeuan. Sigana mah sigana teh geus hayang naek we nerekel ka panggung marengan para ronggeng ngibing. Or, piraku ladang ngajual kahibea kabeh. Asa kacida si laing mah. Emal baturna ngareret heula ka inyana. Atuh da lain beak tewek mah, tapi geus aya dina leungeun ririwa kuah mah atuh da moal bisa dikokod deui. Rek lalajo oge ukur di bahanan bako jeung daun kawung. Piraku dewek nyawer kudu make daun kawung. Asa kacida. Pokna si lalaki deui bebaring ngusapan sirahna. Baturna teu nebal. Teu nemal deui ukur nyerengeh seuri. Kacaturkeun Ratu Arum nu keur aya di kamarna. Dumadakan ceulina nu kenca ngahyap panas pating jelenge. Puguh bae Ratu Arum ngarasa kaget lantaran tara-tara ceulina pating hareap. Be, aya naon ceuli aing pating hareap teu puguh? Gerendeng Ratu Arum. Ratu Arum ngawatek pangawasana, bisi bae aya perkara nu matak nyilakakeun. Bre, di luhur panggung aya duru weksa keur nangtung matana gular giler kawas aya nu diteangan. Kunyuk seblu tetela aya nu rek ngiwat ka aing. Awas ya, piwarah ku aing. Kitu ceuk Ratu Arum kacida amekna. Adat jeung sifat Ratu Arum kacida galak jeung telengesna kasingsa bae anu ngaganggu ka manehna. Tapi lamun kanu bager ka manehna, Ratu Arum leuwih bager kajeun kudu ngorbankeun dirina. Sokomo Ratu Arum kacelup Ratu Toloheor tukang init ka saban wewengkon. Boh ka alam manusa atawa ka alam siluman geus tangtu miboga luang jeung pangalaman anu luhung. Ari dudu weksa nu aya di panggung. Taya lian sikala ireng nu ngadodoho rek ngiwat Nyi Mimi. Ratu Arum ngiles ti kamarna kebat ngajomantara ngawang-ngawang.
Panona rutret kawas aya nu diteangan. Barang red kalebah sawah, Ratu Arum turun lalaunan, panona ulah ilik nitenan kana bebegig sawah, belenyeh seuri. Saheulaanan mah aing rek nyilih ririwa sangkan mangrupakeun diri aing. Mangke reng stek pintonan bakal diacak-acak ku aing nu boga polahna. Cik Ratu Arum, panona ngageburu hurung awahing ku ambek. Bebegig sawah dicokot ku Ratu Arum, marengan jirimna ngaleungit didinya. Ratu Arum kebat asup deui ka kamarna bari mamawa bebegig sawah. Ku pangawasana bebegig sawah geus ngajirim jadi wujud manehna. Tapi ieu wujud ukur katingali ku bangsa siluman atawa bangsa lelembut. Bebegig sawah nu geus ngajirim jadi Ratu Arum kaluar ti kamar, laju leumpang ngalangyor muru ka panggung. Pasa bebegig sawah naik ke luhur panggung, si kala ireng curingha. Jigrah ngadeketan kana bebegig sawah. Ngan sakilat leungeun si kala ireng newak bebegig sawah. Blesak si kala ireng ngajomantara bari mawa bebegig sawah. Balik deui ka nagarana. Najan sarua bangsa lelembut, pangawasa Ratu Arum leuwih luhur tibatan bangsa siluman nu matak teu aneh. Lamun paringali si kala ireng bisa kasamaran ku pangawasana Ratu Arum. Kacaritakeun deui kayaan di luhur panggung, geus aya kana 5 laguna. Para ronggeng ngararibing maturan tamu atawa nu lalajo. Bebenangan duit tina saweran geus kawilang ngucekil, sabab nu milu ngaribing kawilang loba. Sanggeus reureuh sakedeung, Jang Sugih ngageroan nyimimi sangkan naik ka panggung. Ger, nu lalajo sarurak deui leuwih tarik. Bari jeung ajrag-ajragan geus teu sabar hayang ningali si panggal muih nu geus jadi sabiwir hiji. Ratu Arum naik ka panggung. Beungeutna ditutupan ku lawon bodas, sanggeus dongkok. Tandanding hormat lawan bodas gancang dilaan. Bre, nu geulis campernik imut ngagelenyu nepakeun pangirutna. Nu lalajo ngadadak simpe, sakabeh panon manco ningali kanu lenjang. Samangsa suara pamiri geus kadenge, itu deui suara sinden geus ngahaleuang. Ratu Arum ngarengkenek nibing, imbitna ngagitek marengan suara pamiri. Ger, nu lalajo sarurak ayeuh-ayeuhan. Awahing ku kataji ku nyironggeng. Ratu Arum ngaringkig lalaunan ngurilingan ka sakuliah panggung. Imbitna ngagiplek ngaringkig matak deung deleueun nu nenjo. Nu lalajo teu sirikna garetek hayang naik ka panggung. Samangsa pamiri geus ancad laer, awak Ratu Arum mimiti dengklang ka tukang, leungeun meber julang apak, ramo-ramona nyeklan karembong. Sukuna ngageser saeutik marengan beungeutna semu danga. Ratu Arum ngageang panggal muih. Imbitna ngagitek ngaced dicentok-centok. Panona meletet padis nganti kaheman ti lalaki. Biwir ngarenyu uruy kabuka saeutik kawasker ngarasakeun sirka tresna. Atuh job teh nu lalajo ngadadak jempe, ukur kadeng amekanana nu pating harega. Panona barun celi sungu cara lawak neuteup nyironggeng nu keur ngageang panggal muih. Ger, nu lalajo beuki mota teu sirikna silih badug jeung pada baturna. Para tatamu geus narangtung hayang marengan ngibing ka Ratu Arum. Jang Sugih gewat nitah eureun heula ka para nayaga, pamirig langsung jempe. Nu lalajo ngadadak repeh panona mencerong ka luhur panggung. Jang Sugih terus bae biantara. Ulah salaku pupuh lingkung seni ronggeng mapak balebat, tah hayang aya kejadian anu teu dipeharep. Lamun sakirana bakal jadi riributan, ieu pintonan moal dituluykeun. Tapi lamun bisa tartib, pintonan bakal dituluykeun deui. Yanti eta ieu ronggeng si pangalmuih teu bisa tibaturan ngibing ku sing sabae, mugi kaharti ku balarea. Jang Sugih nutup cumaritana.
Setuju, 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 setuju. Ulalajo pating Gorowo ngerasa panuju karena omongan Jang Sugi. Oh bener lah, montong ayen maturan ngiping matak sareusek ningali lagi. Komo etano budayut malah laki ning, aki-aki japa botak dia. Sareusek ningali lagi. Cek nu sejena deui. Oh Gus ningali si Bangal mui ngagiang madu, aing matak lungleung kana hulu luhur jeung hana. Pulang ka imah ikan suwung, ya kapaksa ende ngeukepan angel bau hadir. Salah seorang lalaki tengah tubuh bari nepakan tarang. Keke, nah kemana pamajikan ende? Cek baturna ka ciring ora kene. Eta, ku ende ditunung ditita balik ke imah kolotna. Beda pasehat tadi berang. Biasa we parbut simut gitu. Nyaho kieu mah tumal teuing ditita balik ka kolotna teu daluh. Cek si lalaki deui nu ngaku ende. Bari kudagi deuk kawas nu jangan. Eta mah atuh salah ende. Lain deukeut imah ende teh aya randa nu ngaranna Nyi Holiso ning. Najan ende baragajul ge ari kudu salingkuh mah. Oke heulah. Batir kasih kukut. Ende mah nyaah ka pamajikan. Alus atuh pamadegan teh. Teu salah ende tangtungan lalaki satia keun. Balik lalajo wing rek ulin ka imah Nyi Holiso. Cek baturna deui bari mencerong deui ka luhur panggung. Bus, ende heula sia teh. Kakabah teuing. Cek si ende bari mureleng. Baturna ukur ngagagak seuri. Pintonan dituluikeun deui, Ratu Arum ngagiplek marengan sora pamirig. Najan ulalajo mangkin mota tapi teu wanieun nyieun kaributan, kasieunan pintonan ronggeng dieureunkeun. Itu deui para tatamu teu bisa majar kumaha ukur hate we batik kumejot hayang marangan ngibing kanu geulis. Berkah pintonan ronggeng cacap nepi ka rengse nu lalajo pating laliud keneh sok sanajan pintonan ronggeng geus lekasan. Sarerea ngerasa sugema hegeus ningali si pangalmuih nu geulis campernik nanding widadari nu miboga ibing pangalmuih. Kocapkeun Ratu Arum, sanggeus aya di kamar koncina cetrek bae dikunci. Les, Ratu Arum ngaleungit ti dinya. Ngabelesat ngajomantara, ngawang-ngawang rek nyusut jalma nu geus ngaganggu ka manehna. Ratu Arum kacida amekna, hayang ngawarah ka jalma nu geus deleka ka manehna. Najan tacan kungsi panggih. Tapi ku pangawasana Ratu Arum bisa nyungsi ka jalma nu boga polahna. Ratu Arum nyirorot turun, cle entrep dina luhur suhunan hiji imah. Daya lian eta imah kirahian. Ratu Arum ngarobah jirimna jadi makhluk bikasieun badi siririwa ngaring kiwik mata kukurayeun. Ratu Arum geus aya di jero imah, kirahian nu keur diuk di tengah imah tangka ngaranjug, panona pun celik, sungutna calawak mireungeuh aya makhluk pikasieun geus ngacangelek hareupeun manehna. Hian nu geus deleka ka aing manosa kunyu. Cek Ratu Arum nyikikik seuri, sorana kadenge ngirung. Puguh bae kirahian beuki soa, awakna ngagibrig awahing ku sieun. Geleuyeng makhluk nu kawas ririwa teh ngageleuyeng ngadeuketan ka kirahian. Kirahian arek ngejat, orokaya awakna ngadadak rapet. Rek ngagorowo konggerongna asa nyocok, kirahian ukur bolotot sungutna calangap. Jekok kakemplong kirahian ditajong ku Ratu Arum. Kirahian ngagerung marengan awakna nu gogorentelan kana papan. Samemeh kirahian cengkat. Beungeutna kaburu ditajong manten ku Ratu Arum. Kirahian ngagerung deui nahan ka nyeri. Tapi teu bisa ngagerok sumawana ngagorowo. Ngan sakiliwing awak kirahian dijungjungkeun ku Ratu Arum. Jebrot! Jebrot,
banget kirahian ditampilingan ku Ratu Arum. Kirahian ukur bisa ngagerung nahan ka nyeri, sirahna geus lungleng lieur. Durug-dug awak kirahian digusur ku Ratu Arum. Pantau ngadadak maruka ku sorangan, awak kirahian dibawa keluar. Hiu jelebet banget kirahian ditampiling deui ku Ratu Arum. Sirah kirahian tangka ngalengak awahing ku nyeri. Jurung kunung awak kirahian dijungjungkeun ku Ratu Arum. Belewer awak kirahian dibalangkeun kana balong koleang. Gujubar awak kirahian ngagujubar kana balong. Marengan ngoceakna kirahian, Ratu Arum geus ngaleungit tidinya. Tatangga kirahian pating raranyu ngadenge jalma nu ngoceak tarikna keranan. Ku bae namang sapeting jempling aya nu ngajerit geus tangtu sorana atrap pisan kadengena. Jalma-jalma teu sirikna laluncatan kaluar ti imahna sewang-sewangan. Dina waktu nungan sakedeuk, jalma-jalma geus ngakimung ditamakan balong. Sababaraha urang lemur gancang turun ka balong, awak kirahian dibawa ka sisi balong terus digolerkeun. Barang dicaangan ku obor, sarerea ngarasa kaget, barang mireungeuh nu aya di balong teh kirahian. Kaayaanana matak pikawatir, beungeutna gareuneuk pinuh ku getih tina irungna. Ari inyana geus teu eling. Kirahian pada ngagotong dibawa ka imahna. Peuting eta kirahian ukur sorangan di imahna lantaran pamajikan anak keur nganjang ka imah kolotna. Saurang ge taya nu nganyahokeun kana kajadian anu tumiba ka kirahian. Kacaturkeun deui Ratu Arum. Manehna kebat muru ka lemur kadaka rek nyusud ka imah Aki Belang nu geus nyieun tarekah pikeun ngiwat dirina. Wujud Ratu Arum terobah anger ngaringkiwi kawas ririwa ngan ayeuna mah ngawujud duru weksa. Sup ka tempat panyepenan Aki Belang, inyana keur diuk bari nying hareupan parukuyan. Aki Belang tangka ngagurubu mireungeuh aya nu datang ka dinya teh. Panon Aki Belang buncelik ningali ka makhluk nu ngaringkiwi mata kukurayeun. Aki Belang tegempeur sabab manehna hiji duku nu geus loba luang jeung pangalaman sok komo manehna teh kuncen Gunung Warirang. Ya ayeun aing teu sieun ku ririwa kawasia, ceuk Aki Belang panonna muncereng ka Ratu Arum. Cikiki Ratu Arum nyikikik seuri, sorana mata kinggiapeun. Dasar aki-aki peot cekekeun tetelo sia. Siang geus kumawani ngaganggu Kang Aing. Dasar aki-aki peot. Temal Ratu Arum panonna bolotot ngageburu hurung. Setan alas rasakeun pangawasa aing jurig jarian. Cek Aki Belang gentak nyokot parukuyan, uruluk meleumenyan atra biwirna ngunyem mapat jampe pamakena. Paus ya aki-aki beong. Ratu Arum nyikikik deui, geleuyeng ngadeuketan ka Aki Belang. Hiu jelebet beungeut Aki Belang ditampilingan ku Ratu Arum. Aduh, Aki Belang ngoceak marengan awakna nu ngudupung. Pamiarsa sadaya, waktosna parantos teu nyekapan deui. Cag urang tuna dihanyuang siang urang teu dihaneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.